lamun kuari disurtil ya hiji-hiji asup ka masjid ulah aya nanaonan kosong masjid kosong panitian acan paling ge Habib Rojak datang gadenya ngejengker jana ya Karim urang nyaritakeun laler urang laler nyaritakeun anjing sejuta anjing aya di awak urang cerita najis awak urang pinuh ku najis masih kena loba keneh cerita-cerita supi komo Tuan Syekh Abdul Qadir memanakibna geus luar biasa kakarak cerita tadi bae ge urang ti buyut bangsur Masya Allah luar biasa urang teh boga jimat ngamanta kukula harita Patriana rada didukung kamari ieu WH rada didukung supaya jadi gubernur hiji kula mah hayang ngaberesan eta doang tah makam nu sajan-sajan mah sabodo lah teh mah makam doang abe urang zarah ka ditu kapanggih jeung sajeung ngebangun makam babari pan ieu zarah urang